Abi teh meni sieun ya asa sieun ieu teh sarete sieun naon? Kali itu abi teh sieun ieu. Ya kunaon sieun kan di baturan ku urang. Nyapan sieun ngimpi. Nah, atuh make sieun aya ngimpi. Kumaha lamun ngimpina ngimpi naik angkot, ieu abi teh sieun. Eta kudu sieun, nah kitu nah naik angkot make sieun. Teu sieun kumaha atuh Ceiroh abi teh. Coba teu boga duit. Ngimpi naik angkot keprak teh kudu mayar. Eta mah kan ngimpi. Nah, make sieun bayar. Dengeran ge ngimpi mah kembang sare. Yang satu iroh rek sare deui lah kira-kira naik angkot teu kudu mayar mah. Eta centin aya kituna. Dasar centin. Ngimpi naik angkot be sieun mayar. Ari teu boga duit, mah teu boga duit wae. No, 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 no. Cencum ya teh, ka mana wae ari cencum? Mami kokoy, aya wae abdi mami. Asa geus lilanya teu panggih cencum, aya kitu apa tahun? Meni asa sono kana po irungna, bawa-bawa dioperasi irung teh eta. Mami, ngati kanan sono ka irung kuring. Kitu mami teu nyaho. Irung kuring teh karek anyar dioperasi nih. Kutan, eta teh cak kitu teh menang dioperasi, atuh asa angger wae demek. Bawa kurang kersekna. Si mami mah tiba heula ngecewae ka abdi teh. Mami mah siriknya, padahal irung abdi teh alus juga artis. Nih, boro-boro sirik. Keresekna kurang. Keresekna kurang. Keresekna No, 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 no. Mohon, Mak. Karena naon? Itu ngobrol, Mak. Jeung saha? Ada itu. Oh, iya rencana. Lain ieu duaan we teh keur ngarobrol naon. Tentang pelajaran, Mak. Oh, gitu reres eta teh. Mohon, Mak, leres. Mohon, Mak. Tah kitu aya di mana-mana teh ulah ngobrolkeun nu hanteu-hanteu nya. Ngobrolkeun teh pelajaran we. Amun di sakola aya teu pelajaran anu sok mencair-cairkan teh. Nu kitu aya teh. Oh, tentang benda padat, Mak. Nya nu kitu naon wae eta teh anu bisa dicairkeun teh. Seueur mah benda padat anu tiasa dicairkeun mah contohna es jeung lain-lain. Jadi enggeusnya eta unggul benda padat nu bisa dicairkeun teh ngan es. Atuh es mah tuh gampang meuli ka si ijo kadinya ka warung. Aya mak benda padat anu tiasa dicairkeun teh pokona mak bakal atoh. Muhun mak, kamari ge mamah abdi atoheun. Tah naon ieu? Naon nu bisa dicairkeun naon? Naon? Buru meni atoh kieu ieu. Rasaan teh rek menang ieu informasi ieu. Aya mah nu tiasa dicairkeun mah BPKB motor si bapak. Eta deuleuh geura anak aing. Pagawean aing eta mah. No, 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 no. Nanya kue mangkaningan jang ulang tahun budak bet eueuh. Mana di si Abdul nya moal kitu ku si Abdul dibawa. Ka imahna ku aing mah teangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, ka dieu ya, mumpung seueur banget. Ka dieu. Aduh, kebeneran ya keur mah lapar. Weh naon ieu? Sok Mi. Ieu jarang-jarang gaduh kue nu kieu. Tadi kalawasan aya masihan. Ya cuma teh nginumna ih. Cai nginum. Sok Mi, mumpung seueur keneh. Kaosnya. Kek nih sinarieun aya non aya ka dieu. Lain cum, mami teh keur neangan si Abdul. Bisi ngaliwat ka dieu ngomong foto. Aya ka dieu tadi si Abdul mah sakedeung. Aya naon kitu Mi jeung si Abdul? Puguh leungiteun ku si Abdul teh. Tadi teh tah neudeun kue ka imah.
Kan si Menteri ulang tahun ngadat hayang kue bolu eta cenah ulang tahun ari ayeuna di teangan beut eueuh sugan si Abdul dibawa itu teh ka mana mah keur teangan nempot teu mau kue si Abdul aya mi si Abdul mah mawa kue ka dieu tah ieu kuena hutan ieu kue mah anak aing yang ulang tahun paengan ngeunah tak kue aing tuh si Abdul ya mahal ini kue teh ngatuin katanya dasar si Abdul kue ngeunah dipake ngahugi mami Abdul harus dibikin ke lagi makanya urusan nanti jadi si Abdul Oh, no, 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 no.